Assalamualaikum dulur salam burbaraya salam dunia patepang deui sareng tata dan miharja anu baris ngalajengkeun dongeng Sunda dina lalakon Sanggeus Halimun Peurai bagian ke-12. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Ketruk sapatu awit balap jeung keteg jajantung inu nu ratugna beuki ngarepan. Geus deket pisan banget nu lawas di pisono teh. Tapi deketna geus ngagedurkeun seuneu amarah dina dadana. Mun kongang mah hayang cepet ba inu nampilingan banget awit. Hayang ngekesek malah. Brai panto muka, inu neger-neger maneh diuk tumpang kaki bari pura-pura maca koran. Kang Inu, cek awit. Nyah inu tanggah. Areret sakedeung tuluy tungkul deui api-api maca koran. Nya aing kunaon reuwas, pedah bieu tas ulin jeung lalaki sejen. Reuwasnya asa katohyan tas migewe rucah jeung lalaki sejen. Sabot salaki. Nya pan aing teh salaki maneh awit. Da ngawiwirang teuing boga salaki reujengan jeung lalaki sejen. Tapi kabeh kitu kedal ukur ngutuk jero batin. Nyataana ayeuna inu angger nyekel koran. Panonna luluncatan ti kenca ka katuhu, ti katuhu ka kenca. Luluncatan ti aksara ka aksara. Tos lami Kang Inu, sora awit. Atos, tembak inu pondok. Korosak sora koran dibuka. Lambaran kadua halaman 3 nu ayeun di imeutan teh. Dipake panglupatan tina hate anu dulug-dugdag. Awit teu nyarita kawas nu ngarasaeun yen inu keur ngemu ka ambek. Sup di ka kamar, teu lila terus ka dapur. Kahayang mah inu nalek saha nu bireurejengan teh jeung naha make daek dianteur-anteur ku lalaki sejen. Nah awit teu ngarasa teu insap yen manehna teh boga salaki. Atawa teu hayang hargaan ka salakina, pedah kawina kawas nu heureuyan. Tapi sagala caritaan teh teu kedal dikemu dina jero hate. Ukur jantungna dulug-dugdag beuki ngarepan. Ku jurupanana katenjoeun awit arek kahareup katara ngais budak. Sup deui ka kamarna sanajan laku lampahna kawas nu rineh, inu geus bisa ngarampah hate awit nu sabenerna. Manehna teh teu puguh cagap. Teu kudu lila-lila nimbang geuntes hate inu. Ayeuna ge geus katara kumaha kalakuan awit nu saanyana. Lain pindungan nu hade keur anak-anakna jaga kieu galagat nama. Najan kitu kudu ari ditanya mah kapan cek indungna ge manusia teh sok keuna ku Allah gingsir. Bisa jadi awit teh keur keuna ku Allah gingsir. Tapi kapan kuduna mah ayeuna teh geus babalik pikir ari nyatana. Nu kitu nu babalik pikir teh daek babarengan daek diantar ku lalaki sejen dina mobil pagege duaan. Kang Inu ti mana wae sih? Sora awit. Inu tanggah geus ganti baju awit teh ku daster nilon pulas bulau ngora. Teteupna anteb, hate inu ge nyeredet. Ujug-ujug aya rasa timburu. Lebar temen awak sakitu sampulurna beunang ku batur. Teu rido mun digadabah deungeun. Cek Inu. Bibirna asa dirapet hese rek ngucapkeun kalimah teh. Sanajan dina hatena geus pagelek-gelek hayang gera mudal. Naroweco sagala dicaritakeun. Kang Nu teu kebat. Naon? Cek Inu. Koran dikahandapkeun. Panonna neuteub anteb, luk ditutup tungkul. Rumasa enden teh. Rek ngaku geus megawe pagawean nirca jeung lalaki nu tadi dina mobil. Kawas aing jeung Ira. Tapi aing malah laki lalanang jagat. Ngalakukeun naon wae oge dunya moal boleh seuri da wenang. Awewe mah hina sarua jeung mopokan gegeuleuh kana beungeut salaki. Tos mam, cek awit. Cua rujit. Boro diri geus deukeut mideudeuh, kari-karin deui pideudeuh kawas nu rek ngagegeuleuh. Naon hartina pangorbanan nu bareta debikeun ka awit mun kaya kieu panarimaanana mah. Nu cek indungna manusia keuna ku ulah gingsir teh teu keuna ke diri awit mah. Awit mah leuwih keuna mun disebut adat kakurung ku iga, geus bakatna bangor, geus bakatna teu kudu dibalibirkeun awewe kawas awit mah. Teu as, leuwih hade ditogmolkeun bae. Dia teh sareng saha?
Cek Inu nanya narada nyeune. Rencangan, awit kinimbalan nyengor. Rencangan sakantor. Mohon, nah kitu. Bager, imut semu ngece. Inu nyarande koran diteunden, awit ditetep. Seumur kawin kakar ayeuna rek carita daria paduduaan. Naon maksud Kang Inu? Awit males netep tapi baud semua ambek. Sugan, awit bisa neguh naon maksud Kang Inu. Naon make dah diteguh. Awit ketus jung nangtung. Teu boga perasaan naon dianterkeun kana mobil. Awit netep rek lempang ngarandeg jen ngajengjen. Leungeun kencan nyekel panyarandean kursi. Kang Inu teu perlu nyisi kudi da urang mah kapan papangantenan, cek awit. Bledag, mun geus mah aya gelap nyasar tengah poe. Kitu rewasna meureun. Cara Inu ngadengeh kecapan awit bieu. Jadi awit teu ngahargaan kana pengorbanan Kang Inu atos-atos. Pangorbanan naon? Saukur calik ngarendeng, saukur disebut caroge awit. Kapan buktosna waktu Ina lahir, Kang Inu teu hoyong nungkulan, malah angkat ampleng-amplengan. Awit ngarandeg, lempang salengkah, jendeng ngajanteng, panana netep anteb ka Inu. Tatangga anu tadi jagi ku mamih buktosna mah kalah beuki jeung serikeun, beuki ngahina, pada yang gemkeun pantes. Pantes Inu bade teu aya ge, da teu rumaos janten bapana Ina. Pangorbanan Kang Inu, palih mana pengorbanan Kang Inu teh? Awit teu ngarasa kahutangan budi. Teu aya hutang budi antawis urang. Kapan Kang Inu ka awit teh margi males budi mami sareng papap. Nah make kedah aya hutang deui antawis urang duaan. Bener caritaan awit teh kabeh ge karasa ku Inu. Sagala caritaan manehna bareto ayeuna dibalik-balikeun deui ku awit, teu bisa kukumaha. Tapi lalaki teh cek kobos oge cadu kudu eleh ku awewe. Samaruk awit Kang Inu teu emut kana kelahiran Ina. Sakitu Inu nanya. Hayang ngolongan kaayaan hatena. Kareret ku juru panonna awit curinghak. Atoh, geus tangtu atoh ku dikitukeun oge. Awewe angger atuh rasa nungungkulan maranehna teh. Tinggal ngemumele rasana. Awewe nu kumaha oge moal burung eleh. Kang Inu teu kedah nyarios kitu, awit keterang. Kang Inu teu ridho. Kang Inu alim nikah sareng awit. Kang Inu ijid ka awit. Terus beresan ayeuna keneh oge, beresan awit. Cipanon ngembeng, kerlek ti korona neuri ciduh, belecet lumpat, asup ka kamarna. Inu ngarandeg, tapi tuwung sidila sukuna ngalengkah. Sup nuturkeun asup ka kamar awit. Awit nangkuban dina pangsareanana segruk ceurik. Teu perlu nangis, Kang Inu terang saha nu biasa sareng awit. Awit geus aya tetinggalian, Kang Inu ge teu owel dati kapungkur oge teh patula patalina urang mah. Mangga bae hoyong diberesan mah. Ngan ayeuna mah Kang Inu teu acan gajihan. Awit nyegruk ceurik, cipanon teh tenaga awewe. Panglumpatan awewe, suka jeung duka teh lahir ku cipanon. Poma ulah eleh. Perlu pisan aing teh nembongkeun kekawasaan lelaki ayeuna detik ieu keneh. Lalakon awit ka tukang ku Kang Inu geus dihampura. Saterusna Kang Inu nguji. Kang Inu yakin awit keur kena ku apes nepi ka kejadian kieu teh. Mata Kang Inu ngahaja ninggalkeun hoyong nguji. Tapi kanyataanna awit teh bangor. Cek si Obos, lalaki teh pinter ngakal jago ngekol. Nyaan bos, karasa. Kang Inu, awit teu rumasa. Jung cengkat buk nangarumbai, kusut. Panonna carindul, cipanonna ngeclak ngaliwatan pipi nu lemes koneng. Cek Inu anteb netep. Nu ditetep tungkul, buk nanuruban beungeutna. Buni. Ngahelas Inu teh nanjuk kaayaan awit. Hayang ngekeup, hayang ngagalentor. Tapi ari ras kanu tadi seserian, ari ras ka bapana Ina, rei kageuleuh ka cecep teh ngadeuketan deui. Eta mah rencangan. Direktur. Awit kideg bukna nu ngaroyom ka hareup obah kandagkeun. Kring beker leutik luhur bupet ngirining. Awit cengkat, kop beker dicokot terus diputerkeun, disada kekerekekan.
Ketang eta mah teu langkung awit bade ngalakukeun naon oge, urang mah ukur papangantenan sanes. Ngan Kang Inu breh beungeut obos nembongan, urang kudu bisa ngalap hatena awewe lantaran awewe mah hirup teh ku rasana. Mun rasana ku urang karampa moal henteu kagendam seumur-umur ge. Tadi king takdir lalaki mah pinter nyarita beunghar ku ekol. Piara rasana teangan karesepna kadeudeuhna moal nyoledat. Kadeudeuh awit mah tangtu ina, sing saha nu bisa mikadeudeuh ina tangtu bakal narik rasa deudeuh awit tangtu. Inu ngadeukeutan box ina. Ngan mi HP ina, akang ge milu nyaah mun bareto keur aya dina kandungan awit, Kang Inu ukur bisa ngananaha. Leuwih jauhna teu mika nyaah. Ayeuna sanggeus ningali dirina, Kang Inu sayaga tarohan nyawa keur ngabelaan ina. Nu nyegruk kadenge deui, tapi basa neuteut beungeut dina box teh les musna sagala pangarahan nu tadi ngawasa hatena. Nu aya ngan rasa deudeuh nu murni, nyaan milu mika deudeuh. Lebar teman mun jaga boga bapa tere nu teu bisa nungtun, teu bisa ngadidik manehna kana jalan bener. Direret awit keur diuk deui dina tempat sarena, ngalahun bantal sarta sirahna nyarande kana bantal. Buukna nurub ka hareup, kadenge segurukna bangun dipegeg. Menjok kaayaan awit kitu, timbul sangkaan goreng dina diri Inu. Nah nya kitu awit teh geus boga ditetenjoan. Kang Inu, awit kedah hirup, awit kapaksa didamel. Nah di mameh awit geus teu kaparaban, ceuk Inu sugal. Brai mobil nu tadi ngabagug nembongan deui, sarengeh jelema nu kumisan, jeung awit turun tina mobil. Awit isin Kang Inu, awit isin. Tetangga tos bada terang, Kang Inu teu mulih-mulih. Tatangganya lindiran, awit teu kiat Kang Inu, awit teu kiat. Ari mamih meuni siga teu ngaraoskeun pisan ka awit teh. Meh unggal dinten angkat, mangga we Kang Inu bade bendu badana naon oge. Awit yakin, awit aya dina jalan bener. Tatag ayeuna mah nyaritana teh jung nangtung. Bukna dikatukangkeun ku ramo-ramo leungeunna, teup-teteupna eunteup. Seredet hate Inu nyeredet. Geulis awit teh, geulis najan keur ceurik. Nyaah lamun digadabah deungeun. Mangga we beli Kang Inu isin manikah sareng istri sapertos awit. Ngan awit nyuhunkeun kasayan manah Kang Inu. Di mana jaga ina kawin kersa ngangkeun bapana budak tekebat. Jadi awit teh nyaan teu ngahargaan jasa Kang Inu. Naon maksud teh Kang Inu teh? Awit lebih ngahargaan nu tadi nganterkeun tibatan Kang Inu. Kuduna mah awit ngarti, kuduna awit ngarti ka mana loyogna kecap manehna teh. Inu ngajengket. Leumpang ngagedig teu ngaliuk deui nepi ka buruan. Inu yakin awit bakal ngudag bari ngagorowokeun ngaranna. Kang Inu, antosan Kang Inu. Tangtu kitu tah ngomongna teh. Leumpang rada dialonkeun. Ngahaja ngadaguan awit nyalukan. Tapi basa Inu geus nepi ka panto buruan hareup, awit lebeng teu ngudag. Lalaunan Inu ngaliuk, panto teh nutup geuning. Eleh ieu mah, eleh ku awit aing teh. Aing eleh cek hatena. Lalaunan panto ditutup. Hatena kumejot hayang balik deui, hayang nalek nya-nya. Kasaha atuh awit neka nyaah teh. Nah atuh ari bareto bangun nyaah naker, bangun cinta naker ka aing teh. Pangarahan sabot butuh kitu. Pangarahan, awewe pangarahan. Ira ge pangarahan butuh sabot salakina eueuh. Awit pangarahan sabot butuh kununang tayungan. Mila ge pangarahan, kabeh ge awewe mah pangarahan. Cinta suci, kesatiaan, wadul, ngan ukur aya dina dongeng, ngan ukur aya dina sesebutan bujangga. Leumpang Inu lungse berengodok saku, teteupna sakapeung tanggah ka langit. Breh mobil bulau, crut awit turun, hatena ngagolak deui. Gusti abdi sadar, tiwangki ieu abdi mimiti cinta awit pun bojo. Salengkah, mega ge angger ngagandeang alon bangun maturan.
Cag beraya dui kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Sanggeus Halimun Perai bagian ke-12. Insyaallah urang bari sepatpang dinina lakon bagian ke-13. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit. Permios.